Prosesi pembagian Bapak Calon Pengantin sejak Ika Wida. Satu acak kurang meluikan ilalakon hati sehingga sanuk-sanuk galakan maha kawaksana jabrada anu maha kemampuan karuhun anu tekaluhan kuating berhukumkan tua anu melanang wadan wana papa tujuh paturunan moal diwiji-wiji ahli rek dirajahan hula haseh bismillahirrahmanirrahim nasabun kanu maha agung kanu kagungan kun payakun ilangnya berlagu melarang di langit pating karutit di bumi pating polisi kemelar di alam mari syukurkan lagu kecapna alhamdulillah kecapna alhamdulillah alhamdulillah raja tua raja punah maring Allah bina kanunin dina rasa rumasa dina hata rumaskan bina iman kita naburan nurkarimu agung Allahku akbar mudah-mudahan ini kita lahir dengan kelancaran nyanyar berhubungan dan selalu ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari hukumna anu ngucapkeun salam teh nyaeta sunnah, ai hukumna anu ngajawab salam teh nyaeta Wajib. nyaeta Wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didoakeun ku aki anu ngajawab salam. Pakaian nasi juga pocong we mana? Ketungan nama geus ya. Halo semuanya, sampurasun. Terjawab saya sampurasun. Perkenalkan bertemu lagi dengan ini yang bernama Andin. Dan ini suami Nini yang bernama almarhum ya. Mana atuh ya? Gusti mah agung meuni carana tinggal di urang di mah meuni balalakeur pemudana meuni galeulis karasep nini na meuni parareot sia Kos maneh teu peot. Nini mah cangker keneh kolot-kolot oge ngeunah Sia. Gusti mah agung tinggal di agi harapan urang dia Incu nini Gusti didoakeun ku nini mudah-mudahan tina ngajalan rumah tangga Cirudut raut sauyuran kata jeung salebih kata jeung salebah jeung kurang bisa kita mau warok Ngadoakeun teh meuni gancang-gancang teuing sadaya. kan belah ya alah Gusti Agung capek urang kaharep ya urang silaturahim kaharep Ayo. ya urang kaharep urang yang ini mah bisa laku dengan aku Lagu naon? biasa we gogoan dah sok ayo gas coba lamun urang rumah makan salakin pengarati jadi serahkeun Bapak Dodi atur nuhun Bapak Dodi coba eta coba lamun urang rumah sakit salaki pengarati arek minta diserahkeun Bener atuh mana? Apina papa sian Apina Ibu hajat papa hajat Ibu hajat kapayun heula Ibu besan bapak besan Hoyong sasalaman heula Ibu besan bapak besan Ibu besan kapayun heula Anu mana sasalaman heula Bayar mahal. Dua panganten kapayun heula anu mana kapayun heula
jantung asap leubeung arek minta diserahkeun tapi nak pengharap awas lain wanita eta masa abada bodona lain abada ini tuh hajat kata hajat kita hajat akan ambus ya ampun namun ya lompatan gue nyusik mana emang tuh joget Mempesani jatuh kerami ayana bagi kawanci anak paham ngahut kabodoh ayuna parantos rawa di papat
dibagiakeun Bagaya Wilujeng Sumping calon rajaning sabunten manggih di istana jatuh kerami aina bagi kawanku mapahit niya kaduduhna aina mereka perahu berpapak sebagai aku bahwa Wilujeng Sumping calon rajaning sabinten hatura Wilujeng Sumping hatura lagu masuk Pajajaran kebiasaan Siliwangi Tunganjung panganten sing nganjung Budi Gusti nang kayongan haturan Wilujeng Sumping hatura Pelea Bata sengitna kembang mawarsari musengit tambah salina ci arti abis sadaya aturan cimat awaki pengancan teh kening pasumpi hidup pesona maman dan wajahmu yang buluk Isya ibu jangan wain candir tadi kekepel wain nu biruna hadiekeun geus urang siap hatur nuhun ya Bu jadi asa di solusi si ibu yuk geus capek sih geus sieunan sebenarnya mah kurang mas ya tinggal geus modal tinggal geus modal kemana berbuat kita si betul ibu tuntun betul gimana asal segitu ya kurang ibu hatur nuhun alhamdulillah hatur nuhun ibu alah saya capek aki ya gening usaha teh capeknya atuh ngarang usaha ieu daripada cicing we di imah tinggal ingin harapan orang Gusti Agung itu ini yang pada di istrenan kasepnya didoakeun ku aki pamudah-mudahan dina dinten ayeuna cing aya dina kalancaran ginanyar kawilujengan oge panginten pesta dayana cing huruf derina waras padana cager beutengna dikabul sagala pamaksadanana cing panjang punjung panjang yuswana cing dijauhkeun tina baribunya balai akhiratna cing dijauhkeun tina fitnah dunya fitnah akhiratna sareng salamina dina panangtungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang
Pemirsa sekalian BTW Aki kesini tidak sendirian. Aki kesini bersama si Nini. Kan manehna ting di mana ayeuna biasana maneh sok tukangan panggung. Orang telepon heula si Nini Nagara Kalarasan, Aki teh boga HP